Sampurasun para mitra, kalintang bingahna tiasa tepang deui dina acara Pani Ismanah di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Renyepaneun urang dinten ieu dicutat tina buku renungan wasiat anu dijudulan SDG. Dumasar kitab Raja-Raja nu kadua pasal 5 ayat 15 dugi ka 18a. Sareng nas nu janten puseur panglenyepan urang nyaeta ayatna nu ka-16 anu ungelna kieu. Waler Elisa, demi pangeran anu jumeneng anu disembah ku kaula, hapunten kaula teu tiasa nampi kana pangasih. Para mitra, tujuan sareng hilir ti sadaya musik sakedahna teh nyaeta kamuliaan Allah sareng nyegerkeun jiwa taya nulian. Eta pisan kayakinan nu dihirupan ku Yohan Sebastian Bach, saurang juru sanggi sareng musisi asal Jerman. Anjeunna ngadedikasikeun hirupna pikeun nyiptakeun musik kanggo kamuliaan Allah. Kumargi kitu basok nyerat inisial JJ, Jesu Yufa, Gusti Yesus tulungan abdi, atanapi INJ, Inomine Jesu, dilebet jenengan Gusti Yesus ngawitan partiturna. Sedengkeun dina akhir partiturna anjeunna nyerat inisial SDG, Soli Deo Gloria, kamuliaan mung kanggo Allah. Para mitra, sagala kamuliaan memang tos sakedahna ditujulkeun ka Allah kumanten. Nabi Elisa oge midamel hal nu sami, sabadana aman damang sikepna aman ka Allahna Nabi Elisa barobah. Naaman ayeuna ngangken sareng sumembah ka Allah Israel nu disembah ku Nabi Elisa. Naaman oge hoyong masihan pangbakti ka Nabi Elisa minangka ngahaturkeun nuhun. Nanging Nabi Elisa nolak kana pangasihna eta. Nabi Elisa uning ngapisan yen anjeunna teh mung abdi Allah sareng anjeunna moal nyandak kauntungan sakedik oge tina hal eta. Tah para mitra, kumaha urang? Nah rupi-rupi panglayanan sareng lalampahan saenu ku urang dipilampah teh mung ditujulkeun kanggo kamuliaan Allah atanapi sawangsulna kalah kapinuh kumuatan kanggo kapentingan diri urang nyalira. Na urang ngaraos sedih sareng kuciwa nalika urang kenging buruhan nu kirang tina hasil panglayanan urang. Soli Deo Gloria. Para mitra, rupina sakitu anu kapihatur panglenyepan dinten ieu, pamugi tiasa janten berkah kanggo urang sadayana. Urang tepang deui dina episode salajengna, ulah hilap, subscribe, like, sareng bagikeun kanu sanes. Cag heula. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.